Bismillah abdi ngawitan nyebatkeun asmanu agung nyukcruk kalur ti karuhung mapai laratan ti baheula napak tila sepuluh kapungkur dipetakeun ku budak ayeuna. Ti baheula nampak tilas sepuh nu kapungkur dipetakeun ku budak ayeuna. Susuhunan agung pajajaran nu kaceluk ka awun-awun kakoncara kacana pria Siliwangi eta gelarna. Jalan rejengeuna badan pajajaran buktina diri nu akur jeung saukur sajalan rejengeuna badan gerak tekonan canji prak parawa dijalankeun rasa pikir jeung lengkahna pikeun hirup jeung uripna. Ti karuhun mapai laratan ti baheula nampak tilas sepuh nu kapungkur dipetakeun ku budak ayeuna. Susuhunan agung pajajaran nu kaceluk ka awun-awun kakoncara kacana pria Siliwangi eta gelarna. Pajajaran buktina diri nu akur jeung
pikir